Kita pakai di sub. Tanya. Yang ini, pasti mana aja anjing pakai baju di sub itu? What is your name? Ini. Orang tua ada ini. Speaking English. Saya orang ada di tembak ini siapa? Ini siapa? Tembak ini. Yes. Hebat ya, anjing sumpah saya kan lihat tukang bandarnya. Nyawa bandara lauknya pakai di sub. Hebat kan? Aing nu hiji sengkleh, nu hiji goblok, aing pusing ngobrol jeung dia aduh. Cing lah aing nanya Jang Iding. What is this? Yang orang yang tua ini popok Arab ini. Aing beuki ruksak ieu pertanyaanna naon deui ya aing. Assalamualaikum. Nelen. Fantasi mana bi? Kasih ditutup, ayo. Ada buka kasih bor sare terus ieu. Ah, ya di bibir. Di mana butuh atuh, hiji mah jangan yang pesona tuh karunya. Aduh, sampai Bang nyokotin atuh dik, klasi bor di bibir hiji, upin teh jeung pas. Butuh hiji yang pesona. Nyokotin lagi kan. Bayar poin dah. Jeung kamar rasa teh. Amal sia teh. Jangan pesona. Oh pesona, amal sarua wae jeung Yang speaking English. Oh, bisa. My wife is What do you say? What my name is Elvis apa? Beki ripuh deui wae sia sarua anjing Jang Iding sia goblok. Klasi bor cenah teh dipake anjing nya pas ronda. Jangan nama pas ronda paling ditutup. Aduh, Pokok wae masalah urang mah mangkat pangangkat geus mah kerket teh ada masalah kasih dayuk mah. Saparana urang mah. Mau Iding? oh iya. Oh, Dio. Sok. Ini Dio. Oh, cari. Angkat juga cokot teh. Kuing lah, ya bareng gitu na ina. Cek. Aduh, Aing ada aing mah jeung Jang Iding. tipu aing. Goblok yuk siut pi. Bonita teh bawa dua ka dia. Ayeuna dibawa di ditu deui. Lain si Upi nu goblok, si anu budak. Mitana lagi nyokot pasti gua kayak lah. Yo anjing semua Si anu dia nyuk. Sok anjing Si anu budak semua. Yok, ya. Urang jeung duit Ya stop bang euy. Nah, sia manginjem duit ka aing salah wae pan aing teh usaha-usaha. Setor bang. Sanes ngalayat. Aing ge pan kamari geus bebeja ka maneh ge ka oto ge aing ge can setor sarua aing ge boga setoran boga hutang cek aing teh. Ye. Jang setor bang. Ai sia aing meuni kudu ngamuk wae ngomong ka sia mah aing meuni pusing sia mah. Aing mah aneh yo ka maneh aing mah kudu we pas jeung aing mah sia teh. Cik atuh ceuli teh kehet pasang sing baleg sia teh. Sia anu budak nama kunyuklin aing. Ring saharna pake sia teh. Wah, anjing na jadikan ring sahar goblok. Sia lah. Aduh, doyok acik. Pagawe bang anjing. Kumaha tuh sia mah anjing. Anjing tuh. Cicing ku aing ngelayanan cicing. Weh, waduh doyok. Aduh, Damang di situ wangi. Otas di situ wangi. PLN-nya. Ih, Telepon tadinya. ha, pan si Ahmad di Panawangannya. Panawangan. Calik atuh calik. Aduh, Punten, Mang Budak. yo, nah erek masang listrik di mana ayeuna? Di Perum modoyok. Kitu tadi teh anu nelpon ka Perum. Yo, kumaha ya aing wayang tuh pangtangankeun heula. Cuman tadi geus ka dieu. Ngatalangan naon kunyuk si Ang mah ieu mah masang listrik di Perum. Acik sia jeung babalada anjing. Pan empen ya aku teh jeung empen anjing. Iya, mah listrik ek masang listrik di Perum kehe lain lagi hutang. Iya nya, sing teuing aing. Ye, modoyok, ai Perum teh belah ditu teh belah dieu. Oh mantri. Mang Jack mah di paling ditu, Mang Jack mah. Di ditu. Mang Jack mah di ditu, Kang. Yo, Yo, erek masang listrik di Perum Ang, Perum mah dilanda di dinya tah. Perum mah di dinya. Di dinya. Siap modoyok lah, di tiang ka ditu. Mang Budak mah bohong ka dieu mah. Heeh, siap ya. Yo, siap. Yo. Ayolah, mangga. Yo, mangga. alhamdulillah modoyok pinter maneh ngahuntuna euy. Aduh, kudu kitu, kudu saling menolong jeung teh mah. Cur sia,